Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Abah ayeuna di dieu kalawan izin Allah tiasa neraskeun ngabahas hanca anu nuju dibahas ayeuna. Abah ayeuna keur ngabahas keur ngahanca rukun salat anu 13. Rukun salat anu 17 gitu. Rukun salat nomor kahiji niat, kadua takbiratul ihram, katiluna ngadeg, kaopatna maca Fatihah. Teu macakeun surat Al-Fatihah hukumna rukun tina salat, kulantaran rukun mesti kedah diaoskeun. Aosna mah hifdzon, badi talar mangga da katalar. Aw talqinan atawa diurukan, dipapatahan, ditungtun mangga. Aw nadron fil mashab atawa ditingali kana mashab, kana Quran mangga. Itu walau biwasitoti sirojin, sanajan make pelantara lampu gitunya. Liman fizul matin pikeun jalma nu salat tinu poek ari Fatihah teu katalar nuntun eueuh caangan make lampu dibaca mangga teu naon. Nu penting watajibu fi kulli raqaatin, wajib maca Fatihah tiap rakaat. Itu tamasawa unis sholatu asiriyatu awil jahriyatu. Sarua bae salatna rek salat sirriyah dohor asar, salat jahriyah maghrib isya subuh, tetep dari awas Fatihah. Sawa unil imamu eta marek mahna jadi imam, rek jadi makmum, rek salatna sorangan, tetep eta Fatihah kedah diaoskeun. Karena aya khobar anu sahih 2, khobar ti Imam Bukhari sareng Imam Muslim, unggalna kieu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata teu sah salatna liman pikeun jalma lam yaqra nu manehna teu maca bi Fatihatil kitab kana surat Al-Fatihah. Teu sah naon margina? Margi maca surat Al-Fatihah teh rukun tina salat. Malah ngadawuh Imam Bukhari tina kitab Al-Masabih sareng Abi Hurairah nampi riwayat ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi ngadawuh kieu saru Kangjeng Nabi, man sholla sholatan lam yaqra fiha bi umil Qur'an fahiya huddajun. Sahaja ma sholat sakali be sholatna, sholat sakali lam yaqra fiha teu maca manna dina sholat teh bi umil Qur'an teu maca Fatihah, fahiya huddajun mangka sholat mana teh goer tamam teu sampurna.
gitunya. Jadi kedah diaoskeun eta surat Al-Fatihah. Sareng Kangjeng sareng ngadauh kieu Pak ini saur Kangjeng Nabi saur ieu ulama fikih ngucap kieu Pak ini sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur ahli fikih Imam Abi Hurairah nya sanyana kaula nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nyarios kieu qala Allahu ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Kangjeng Rasul ngadawukeun Allahu subhanahu wa ta'ala cek Allah ya ngadawukeun ku Rasul kaula ngabagi kana salat teh antara kaula jeung hamba kaula teh kabagi dua ngan wali abdi masa'ala tetapikeun hamba kaula aya sesuatu menangkeun sesuatu nu menta di mana ngucap si hamba alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengucapkan hamidani abdi hamba kaula keur muji ka kaula. Di mana ngucap si hamba ar-rahmanir rahim, maka Allah mengucap deui asna alayya abdi hamba kaula keur ngalam ka kaula. Di mana diucap si hamba maliki yaumiddin, maka Allah ngadawuh majadani abdi hamba kaula kudu ngagungkeun ka kaula. Di mana ngucap si hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah ngadawuh saur Allah hadza tah ieu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh baini wa baina abdi antara kaula jeung antara hamba kaula ngan wali abdi masa'ala pikeun hamba kaula mah bakal menangkeun sesuatu nu manehna menta. Artina Allah bakal ngaijabah kana kahayang eta jalma. Di mana ngucap deui si abdi si hamba ngucapkeun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Allah ngadawuh saur Allah hada li abdi ta ieu maca ieu lapan iyyaka lapan ihdinas siratal mustaqim nu nembe li abdi pikeun hamba kaula. Malahan wali abdi masa'ala pikeun hamba kaula bakal menangkeun masa'ala anu manehna menta. Naon mentana? Penta hayang kabagyan dunya bagja akhirat. Kitu wali abdi masa'ala pikeun hamba bakal menangkeun sesuatu nu manehna menta. Tah hadis teh akhrajahu Shaykhani Imam Bukhari Imam Muslim ngaluarkeun kana ieu katerangan gitu. Jadi weuh deui jang urang anu salat boh salat fardu boh salat sunat boh salatna jahriyah jahar boh salat sir boh salatna sorangan salat jadi makmum atau salat jadi imam mangka dikudukeun jang anu salat ieu jang urang anu salat kedah maca Fatihah tiap rakaat. Tah sakitu dan mudah-mudahan eta bahasaan anu nembe masih biasa dipahami sadayana sehingga jantenkeun manfaat pikeun urang sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.